Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bade diajarkan sholat. Ari sholat ibu bapak kade insya Allah ibu bapak langkung paos yen sholat anu ku urang dipidamel salami 5 kali sadinten sawengi ieu teh kabagi kana 3 perkara. Sholat anu 5 waktu anu ku urang dipidamel kabagi kana 3 perkara. Sok aya budi ditu mah babasaan kieu. Lamun ka budak teh geus sholat gitu. Tapi lamun ka sepuh beda henteu nyebutna teh geus sholat bapak henteu. Bapak geus sameang sok aya nu kitu nya punya. Tapi sok aya anu kieu geningan geurana tepan cenah kitu. Jadi mun kitu bahasana teh aya naon wae atuh? Aya salat, aya netepan, aya sampean. Aya salat, aya netepan, aya sampean. Salat. Ieu margi korelasina sareng salat. Salat. Da kumaha salat teh? Salat. Salat teh silatul abdi wal khalqi, manawi kedah bersih. Sabab salat teh ngarupikeun hiji penghubung antara si hamba antawis urang makhluk sareng khaliq nyatana Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ngarupikeun kendaraan, jadi salat ngarupikeun burokna kanggo urang sadaya bade ngadeuheusna ka Allah Subhanahu wa taala. Manawi salat nage cenah aya salat secara syariat, aya salat secara hakikat. Pami sholat secara syariat, asyariatu li ismi jawahir, cukup orang ngegerakeun anggota badan, bari teu perlu aya hayatan naon-naon, budak leutik ki pantiasa. Allahu Akbar, kadang budak nurutan sholat, bisa sholatnya. Tapi orang sing majeng kana sholat hakikat. Abdi ngadeg nyantokeun ka ibu. Kumaha sholat hakikat teh? Poroskeun nya punya. Abdi sholat, ibu sholat, bapak sholat, sada sholat. Badai nganggo usoli mangga, teu nganggo usoli teu naon. Da batas sholat mah muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Sholat mah di awalan ku takbiratul ihram, ditungtungan ku awe salam. Tapi abdi mah sedang nganggo usoli, wios mangga nganggo usoli ge. Usoli fardhu zuhri, lohor sakedap deui. Usoli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal Ka'bah atanapi mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Allah diangkat 2 pandangan. Cobi peratoskeun ku ibu ku bapak nalika urang ngangkat 2 pandangan sajajarkeun ieu sareng cepil upami ibu mah dirapetkeun pandanganana upami bapak mah dibukakeun kelekna. Cobi peratoskeun upami jalmi pandanganana nuju kieu jalmi naon eta bu? Jalmi pasrah. Jadi hartina nalika urang sholat teh nuju naon atuh? Nuju pasrah. Daya-daya ya Allah. Gitu. Lesot pangakuan tina diri urang, lesot sakabeh angkeuhan, lesot sakabeh akuan tina diri. Pohokeun bumina, pohokeun serangna, pohokeun kendaraanna, pohokeun artosna, pohokeun sagala aktivitasna, anak salaki kabeh pohokeun nu aya kantun saha di dinya? Kantun Allah Subhanahu wa taala lantaran hakikat salat tadi silatul abdi wal khalqi. Tapi kadang-kadang orang keur salat dia panggih pamulangan keur salat. Duit 50.000 dipake meuli gas 20.000, nu 20.000 di mana? Panggih keur salat. Pan pasrah aya di Bakan Cianjur jalan anu ieu pintu 5 ieu ibu sok aya wae kajantenan di dinya malah sahiji waktos mah aya wargi abdi dipegat
Meureun daripada terancam mangga we pasihkeun motor teh pasrah we. Jadi hartina nalika urang salat, hartina di dinya urang pasrah ka Allah. Nyangakeun sadaya-daya, ya Allah abdi marokrak, anu usik diusikeun, anu malik dimalikeun. Saparantos kieu cobi parantoskeun. Allahu Akbar. Ibu bapak upami jalmi pananganana tos dikieukeun, jalmi naon eta? Jalmi maot. Sing horeng geningan maot teh didinya mutu qabla anta mutu, maka pek atuh diajar maot sampai meh maot. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Upami dimafulkeun saestuna salat abdi, ibadah abdi, hirup abdi, maot abdi, sadayana kagungan Allah. Tapi coba lamun dimajhulkeun ibu punten, disolatkeun abdi, diibadahkeun abdi, dihirupkeun abdi, sareng dimaotkeun abdi. Lillah, sadayana ge lillah ibu. Jadi hirup teh sadayana kedah lillah, sadayana kedah lillah. Sabab di mana-mana urang geus pananganana dikieukeun. Mun pameget carogena mangkilang nyaah, anakna mangkilang dede, lamun bojo carogena mangkilang cinta, keluargana mangkilang nyaah. Geus teu aya nanaonan di dinya banyak bu. Ukur bisa dicengcerikan, ukur bisa raeng, ukur bisa kumaha, ukur bisa kumaha. Manawi kanggo urang sadaya persiapan atuh ti ayeuna, maka mutu qabla anta mutu, mangka pek dialajar maot samemeh maot. Kumaha tadi diajar maot samemeh maot ibu? Salah sahijina salat. Salah sahijina salat. Eta diajar maot samemeh ngan jeung hatena jeung maot. Allahu Akbar. Tos we tah pohokeun we sadayana keur salat mah lillah. Upami Kangjeng Nabi Ayub alaihissalam nalika mantenna bade salat kan teu damangna Nabi Ayub mah 16 tahun. Dicarioskeun dina Al-Qur'an. Bahkan dina kitab Duratun Nasihin salirana Kangjeng Nabi Ayub alaihissalam seueur bilatung. Di mana-mana Nabi Ayub bade netepan bilatungna dilaanan heula. Tapi saatos netepan mah diterapkeun deui cenah bilatung. Maka urang oge lamun bade salat teh kedah ngalaanan heula bilatung. Laanan heula bilatung teh dieu ya. Bilatung bayareun NBK. Bilatung naon we ieu mah laanan heula bilatung-bilatung teh laanan heula. Supaya keur salat teu ngaganggu eta bilatung ka urang. Keun bae pamulangan teh tong diteangan keur salat. Kewe ge salat teangan deui. Da salat mah lain rek neangan pamulangan. Laanan heula bilatungna ku urang sadaya. Upami Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam bade salat, bade ngalangkung pisan, sirem nyara rumput. Sieun katincek ku Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Urang nalika bade salat sirem ngadon-ngadon renyut kan ibu. Dina emutan urang teh sirem bungkul gitu kan. Cos ka itu, cos ka dieu, cos ka itu sirem nabi. Manawi anu kadua nalika urang salat sobi praktekeun saperti kieu. Naon eta? Saperti jalma anu maot. Nu katilu salat teh gerakanana Allahu Akbar. Ruku namina. Ari jalmi ruku teu aya anu tangah, tapi anu ruku mah pasti tungkul. Kecuali jalmi anu salatna berbaring kulantaran teu damang. Naon sababna rukuna make kedah tungkul teu kenging tangah? Sabab ieu jadi pelajaran kanggo urang sadaya, ibu bapak sadaya. Anu tadi teh lamun urang gaduh rezeki sakieu, batur gaduh rezeki sakitu, maka ulah dibanding-banding. Sabab rezeki urang sakieu tos aya alasna, rezeki batur sakitu tos aya alasna. Tapi ulah pedah tadi disebutkeun tos aya alasna, urang jadi kedua teu kersa ti hot-hat, urang jadi kedua teu kersa milarian secara anu langkung giat.
sabab punten miskin sareng bodoh teh sanes takdir eta mah nasib anu tiasa keneh ku urang diupayakeun. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mau bade ngarobah kana kaayaan suatu kaum salami si kaum eta teu daek ngarobah ku dirina sorangan. Tetep urang berikhtiarnya punya. Dina usaha sing mangkin ningkat getolna. Dina ibadah atuh sing mangkin ningkat taatna. Ya punten bilih Islam ngajadikeun hiji alasan kanggo kedul da Islam makeun bae cukup bae da maot mah moal leres maot moal dibawa. Da duit mah lain sagala-galana nya bunya. Ngan sagala-gala butuh duit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa